Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Tatacana dipedar carios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen, sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun nasib jadi TKW bagian ka-11 nya. Ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Urang ayeuna malikan deui kana lalakon barna harita sabada salat magrib papadil jeung Ibu Kartini pating torojol harita. Mangga Pak Bu kantun angkat ayeuna mah ceuk barna kituna duanana unggek tuluy asup kana jero mobil papadil diukna di hareup Ari Sopiah jeung Ibu Kartini di jok tukang telila mobil ngageleser melah patali marga kituna ka tempat nu dituju. Oh, di mana asalna Ujang teh? Tanya papadil ngareret ka supir anyarna. Ti Babakan Pak, ti Babakan Keong Pak abdi mah. Lumayan jauh ningannya. Muhun Bapak. Nah, geus boga bati ieu teh. Parantos 3 malah mah Pak. Nya syukur atuh teu saeutik di geuninnya nu geus lila ngarumah tangga can wae dibere katurunan. Saha ngaran teh atunya ieu teh kalakah ka mana wae ngomongna. Pun barna abdi mah. Nya barna bapa mah Papadil. Itu tuh indung budak Kartini wae tunya lamun hese ambu wae kitunya ambu Kartini. Sumuhun Pak ambu. Barna boga lanceuk atawa adik kitu. Abdi mah cikal Pak gaduh rai tos narikah duanana oge. Syukur atuh. Ari adi saha ngaranna nya? Jadi kepo Bapak teh nya maksudna teh. Tesawios Pak rai nu pamaget namina Saepudin pami nu bungsu Lilis Papadil unggekan Ari Sopiah jeung Ibu Kartini kituna ngabandungan nuker gunem catur. Kieu Bapak teh nya sugan we atuh boga dulur anu maot kitu alatan kacilakaan sataun ka tukang Ujang. Papadil panasaran harita. Ke Pak nya saha? Da sateu aya abdi mah. Kalaresan wargi abdi ngariung mumpulung teu aya anu tebih kur benten lembur tapi sakecamatan sadayana ge di Babakan Keong. Nya eta teh nya kenawi teh aya ieu teh. Maksudna teh sugan aya. Menawi nya aya naon Pak kitu naroskeun. Henteu nanaon Ujang henteu ieu mah ieu we atuhna namina teh nanyakeun kitu nya bisi we gaduh. Saya abdi mah muhun teu aya sasaha. Geus kitu mah jempe komo Sopiah mah. Jadi kagagas deui meureun
nunggeus ninggalkeun pikeun salawasna. Mohon ya, aduh aya wae mohon. Urang kacaturkeun wae mulangna tabu 10 peuting karek nepi ka imah. Barna ngoncikeun mobil saenggeus ngampikeun heula ka garasi harita. Punten neng ieu koncina nya. Nya Kosopiah ditampanan nu ti tadi diuk wae dina terlas nungguan barna ngasupkeun mobil ka garasi. Akang ieu teh tos wengi nya mondok wae atuh di dieu. Da enjing teh bade jajab bibi balanja ka pasar kumaha akang? Oh jadi kitu nya Neng nya, mangga atuh moal ngarepotkeun kitu ieu teh. Ari akang teh nya moal da aya kamar mah khusus sopir. Hayu atuh nya wang dijajabkeun wae ku abdi. Nya sakedap heula atuh Neng nya ieu. Ngunci heula gerbang bilih aya anu asup engke. Cek barna tuluy ngoncian gerbang geus kitu mah lempang. Nuturkeun Neng Sopiah. Mohon nya, mohon. Gitu cenanya. Lalaki mah kitu. Kang atau sadayana mah atunya wang tuang heula di dieu cek Neng Sopiah nawaran dahar. Mangga Neng aduh kaleresan akang teh wareg keneh tembal barna tapi beteungna karasa kukurubukan di sada. Sopiah meuni mesem. Hi, ari akang mah ieu ulah sok ngabohong ieu, pamali ngabohong teh. Lalaki mah kitu sok loba ngabohong atunya ieu. Ari naon eta nu disada bieu? Barna ngelemes kituna era. Sopiah ngajak kabarna langsung di dapur. Lalaki mah kitu cenanya mun. Sok atuh Kang tuang heula. Isin Neng wae ti payun. Nah make isin sagala. Nya mangga atuh Neng ti payun atunya. Ih ari akang mah pan atos abdi mah basa di ditu mamna ge. Da isin atuh abdi teh isin. Ulah isin atuh mangga wae. Akhirna mah era oge barna dahar dapeteungna geuning karasa lapar menta dieusi. Sangu basa di Maainun teh. Ari Sopiah mah nungguan siga nungguan kasalakina wae. Akhirna ngajadikeun karagok pikeun barna ditungguan kununungan jaba geulis jeung manis. Kituna ngora keneh ongkoh. Barna jeung Sopiah teu nyadar kituna diperhatikeun satukangeun panto dapur. Nyatana Pak Padil. Kituna jeung Ibu Kartini tuluy pating laleos ka kamar deui. Pak kumaha ezonya anak orang teh menempel kitu ka supirnya. Oh nya pugu bingung bapak oge mama. Ari dipisahkeun bisi si pajarkeun. Nya kitu mah da kumaha ieu. Panbarna teh boga pamajikan. Nah make teh nanya tadi teh atuh. Oh dang tu boga atuh. Boga pamajikan pan tadi anakna ge geus tilu ku bapa teh ditanya. Dang deui nya kumaha bingung ibu teh. Akarek ningali ayeuna tuh si Sopiah teh gairah deui. Hirupna teh saprak ditinggalkeun ku nu maot ku Jang Ari teh Bapak. Oh nya Bapak ge kitu ningalina ge mama. Ambu urang mah atoh na kituna mah ningali anak urang gairah deui
ngan geuning bet tinggang kabar nanya lalaki nunggu serimbitan anu nyababkeun anak urang subanget deui kumaha ieu teh ibuna. Dah ayeuna mah keun wae atunya barna teh sina di dieu heula ngalas si Sopiah teh boga deui panghareupan pikeun hirup walu ya kahareupna bapana. Oh nya ngan bapa teh melang ieu teh melang mun barna nguciwakeun Sopiah datang tuwe bakal parna kahareupna ibuna. Nyaeta pisan dipeulang ge ku ibuna Iwalti di. Iwalti naon atuh maneh? Sok rek didua kumaha? Diwayu kitu ibuna. Nah, sok ka mana-mana wae atuh. Ari geus kudu kumaha atuh? Mun lalakina daekeun atuh meureun, daekeun diwayu mah keun bae. Ari bapa mah pilaku wae teu daekeun ieu. Si Nyai mah geulis keneh, kasep keneh deui. Nya kiduna mah. Da pilaku we atuh. Si Nyai teh kudu dicandung mama. Kaasup kitunya bapana keun bae. Ambu Kartini kituna jeletot nyiwit kana cangkeng salakina. Geus lah mikiran teuing nu ieu. Urang peureum wae geus penting. Harimu itu kumaha barnana tuh? Nah, ibu teh sok ka mana wae pan aya kamar supir lain di luar teh. Ibu masieun bapana si Sopiah nuturkeun ke kumaha rame. Piraku geus geura sare atuh geura sare ulah sok mikiran teuing anak urang. Kitu paguneman harita mohon nya nuturkeun cenah mohon. Bade diwayu cenah mohon. Sedangkeun ari keur diomongkeunana harita barna rengse daharna harita. Punten Neng atuh ieu teh tos wengi akang teh bade ka kamar heula nya. Nya mangga atuh Kang kulem mah mangga ngan itu tuh kamarnya kamar supir mah nu di luar nu ngarendeng sareng garasi ceuk Sopiah bari imut harita. Nya teu sawios atuh Neng teu sawios. Kituna barna muru kamar nu dituduhkeun ku Sopiah hareta ngarendeng jeung garasi pernahna gigireun imah barna asup ka kamar lumayan lega bersih deui sareungit. Aduh kakaraeun yeuh asup ka kamar teh di biasana nu di imah kamar teh leutik. Ieu mah abong-abong nu beunghar. Abong-abong supir alus kamarna ge duh lega bersih deui. Sareungit jigana mah duh anyar dibersihan jigana mah ku enengna. Kusabab eungap keneh harita geus dahar barna ngaroko heula sabari niis dina teras ingetana inget ka barudak kituna nu geus tangtu sarare. Nya kumaha barudak teh kitu. Aduh mudah-mudahan geus sare. Mudah-mudahan atuh cing jalang lar barudak teh. Hampura Ujang Neng bapa mah moal bisa mulang kitu garentes hate barena. Geus karasa tunduh mah barna.
asup ka jero deui teu poho ngalakonan salat Isya geus kitu mah dug wae manehna sare urang caturkeun kumaha isukna sabada salat subuh barna meresihan kembang-kembang nu ngajajar dina pot mapaes buruan sangkan katingali endah daun nu geus layu dipiceun aya jukut dina sela-sela paping blok kubarna dicabutan kituna sabot keur nyabutan jukut torojol ieu mah rek sapu. Ini rajin teuing akang wayah kieu teh tos babaresi pokna kituna barna ngalieuk muhun neng biasana we atuh padamelana naon deui ieu teh nu kedah dipidamel ku akang enjing-enjing mah tos biasa kieu nya pami mobil kotor teh kumbah mobil paling ge atuh pami tos bersih mah nyata kedah napangkeun atuh akang abi teh irema. Oh muhun dugi kikilapeun nya akang mah barna ieu teh barna gap dua dampa leungeun barna patarema Irma rada lila nyekelan leungeun barna keur kitu aya nu ngadehem sing horeng Sopiah kituna atuh nuker sasalaman teh pada ngalesotkeun leungeunna kituna Sopiah baeud ka Irma kapergok bieu keur sasalaman muhun nya ambek ambek istri mah nya muhun ambek kitu tah Irma kernaon maneh teh di dieu cek Sopiah harita tegeug bade sasapu eneng nya sok-sok ka ditu sia teh sasapu mah lain kalakah ngobrol wae cek Sopiah ketus ayeuna mah Irma ngarasa heran tara biasa ku sikep Sopiah kitu teh nya tereba omong Irma tuluy sasapu di buruan. Kang ngopi heula atuh di terasnya anter Ma Ismayati ka pasar cek Sopiah bari imut kabarna wios wae atuh neng ku abdi ka pasarna mah ih maneh nembal wae si Irma ieu mah nya atuh abi mah beberes wae keun ka pasar mah ku Isna wae hayu atuh Kang nya atuh hayu puntenna wae nya Irma wios we ku abdi ka pasarna mah sareng neng kitu barna nirilik nuturkeun Sopiah ka dapur sampak Ma Isna keur ngagoreng cau nangka pikeun sarapan teh atos asak ma encan ieu teh atos neng kantun salajirangan deui ieu teh Kang Barna bade ngopi Kang wios wae atuh engke wae ih wios ku emah wae abang Barna mah bade ngopi mah nya nya kopi hideung wae mah nya kopi hideung iya tos sakadap atuh ujang Ma Isna nyait goreng cau nu geus asak tuluy nyieun kopi pikeun dununganna kituna dianterkeun jeung goreng pisangna karak nyieun kopi pikeun Barna mah kitu deui teh manis pikeun manehna. Urang sok mumuluk heula ieu bapang esok-esok atuh cek Ma Isna kituna harita
Nya mangga mak bade gituna goreng cau jeung cikopi teu loba catur deui ngeusian beuteung heula samemeh gawe rojol Irma tayohna geus beres sasapu tuluy miluan ngagabung jeung nu jadi indungna. Kang atos sarapana atos neng mahayu atuh urang ka pasar Ma Isna teu loba ngomong kituna najan hatena kebeg ku pananya kituna tara-tara Sopiah bet hayang milu ka pasar barna gancang ngaluarkeun mobil Sopiah diuk dihareup ngarendeng jeung barna ari Ma Isna mah diukna di tukang muhun gitu tah. Sapapanjang jalan Sopiah teh teu weleh galecok kabarna ari Ma Isna heran. Ya aneh ieu mah leunungan teh ari kasupir teh kitu geuningan tapi kana bae mudah-mudahan neng Sopiah teh jadi benglas deui ayeuna mah da nguluwut salah baleto. Nya kana bae eta mah urusan manehanana ieu geus kolot mah ulah sok urus campur urusan budak ngola. Ceuk Ma Isna satepina di pasar gancang balanja nu diperlukeun barna jeung Sopiah nuturkeun kituna mawa balanjaan geus beres mah balanja gancang balik deui ka imah. Sabada sarapan barna jajab papadil ka kantor barna balik deui ka imah saprak aya barna Sopiah jadi mindeng ka dapur siga nu ulah mun barna ngobrol jeung Irma teh harita Kang mun tos sarapannya antar abdi atuh nya mangga neng siap 86 atuh saberesna sarapan barna langsung jajab Sopiah ka hiji mall cenah barna kurumaturan balanja ngan anehna Sopiah teh balanja baju lalaki sanggeus kurang leuwih Sopiah balanja aya kana 3 jamna kituna murus salon salian manehna perawatan oge nitah pagawe salon sangkan nyukur buukna barna muhunnya aduh ya wae muhun punten neng atuh takedah we nya ieu dicukur buuk teh akang maera neng cek barna kaeraan harita ari akang mah ieu ameh ganteng bae Kang hehe kalah ganteng atuh cek Sopiah harita era-era oge antukna barna nurut kana kahayang Sopiah eukeur maeukeur buukna geus gondrong sanggeus sajam leuwih di salon sabab lain dicukur wungkul tapi perawatan wajah barna mah anu kakara nincak salon harita asa kagok tapi manehna hookeun ningali beungeutna nu bersih tambah deui potongan buukna anu anyar. Kang meuni kasep ayeuna mah cek Sopiah ujug-ujug gitu ditukangeun barna imut jadi isin akang mah ieu sok aya wae neng mah Kang ieu salinnya kanggo akang ke gentos ayeuna mah tuh di ditu tuh aya WC di pojok digentos neng naha muhun ieu gentosna nya kudu dicobian heula cek Sopiah ngasongkeun baju menu meunang meuli tadi tapi neng isin akang mah tuh ulah sok isin Kang
Angge atuh, angge. Antuk nama eleh deet napanan salin tuluy ka WC. Sakedapan ngahulang wae. Tangtungan manehna anu aya dina eunteung, baju alus buuk anyar. Anyar motong beut ngarasa ngora deui. Jeung deui ayeuna mah leuwih kasep batan kamari-kamari. Anu tukang ka sawah. Ari sabenerna mah rupa barna teh kasep ngan pedah gawena ka sawah kituna ka kebon. Jadi katutupan kasepna cenah geuning ari geus didangdanan ku Sopiah katingali kasepna. Barna kituna kaluar ti WC muru ka Sopiah, Neng atos ieu teh antos salin akang teh. Sopiah colohok ningali barna ayeuna. Nya kunaon Neng molohok wae. Henteu Kang. Ari Neng. Itu Kang waktosna seep. Aduh. Waktosna kamu jeung seepnya muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 12 nya. Mangking ceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.